Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Aya rombongan urang Parisi jeung guru-guru agama ti Yerusalem naranya kieu ka Yesus. Kunaon murid-murid anjeun henteu marake adat karuhun urang? Ari rek dalahar tara ngarumbah leungeun heula nurutkeun aturan. Waler Yesus, sabalikna aranjeun anu mentingkeun adat karuhun, kunaon ngarempak parentah Allah. Timbalan Allah, maneh kudu hormat ka indung bapa, jeung anu ngagogoreng indung bapa kudu dipaehan. Tapi ceuk pangajaran aranjeun mah, lamun jelema boga bikeuneun ka bapana atawa ka indungna, tapi nyebutkeun yen anu kukuring rek dibikeun ka bapa jeung emat teh kukuring geus dihaturkeun ka Allah. Eta jelema geus teu perlu deui ngahormat ka kolotna. Ku cara kitu teh, aranjeun nyumahkeun parentah Allah. Nurutkeun pangajaran sorangan. Aranjeun teh munapek. Cocok jeung ramalan Yesaya ngeunaan aranjeun, anu kieu tea. Ieu jelema-jelema dawuhan Allah, hormatna ka kami ngan semet omonganana. Hatena mah jauh ti kami. Cumah bae ibadah ka kami, sabab ngajarkeun aturan beunang manusa. Anu dianggapna aturan ti kami. Geus kitu Yesus miwarang jalma rea kumpul, tuluy saurna. Darengekeun, halartikeun. Anu ngalantarankeun diri jadi najis teh, lain anu asup kana sungut, tapi anu kaluar tidinya. Tidinya murid-muridna nyalampeurkeun unjukan. Bapa uninga, urang Parisi nyarerieun hate ku kasauran bapa tadi. Waler Yesus, pepelakan anu lain beunang melakrama kami nu di sawarga, kabeh bakal dirabut. Teu kudu risih ku urang Parisi, pamingpin-pamingpin lolong kabehanana. Nu lolong nungtu nu lolong, tangtu duanana tiguling kana solokan. Petrus miunjuk, dupi pilahir nu tadi naon hartosna? Waler Yesus, ari maneh geuning teu leuwih pinter ti batur. Piraku teu ngarti, yen nu asup kana sungut terusna ka jero beuteung, tidinya kaluar deui. Sabalikna anu kaluar tina sungut asalna ti jero hate, matak najis kana diri. Sabab timbulna pikiran-pikiran jahat teh ti jero hate. Ngalantarankeun jelema nepi ka maehan, ngaranyed, jeung nyieun kalakuan-kalakuan anu ingkar tina susila, maling, merdaya, jeung mitenan batur. Eta kabeh matak najis kana diri. Ari dahar teu ngumbah heula leungeun mah, sanajan ceuk urang Parisi kudu, teu matak najis diri. Yesus angkat tidinya ka hiji daerah deukeut Tirus jeung Sidon. Aya hiji awewe urang Kanaan anu cicing di dinya. Ngadeuheus ka anjeunna sarta sasambat kieu, "Nun putra Daud, abdi nyuhunkeun piwelas. Pun anak awewe diraksuk ku roh jahat, awakna dugi kareksak." Ku Yesus teu diwaler sakecap-kecap acan. Murid-muridna mihatur, "Sina nyingkah, Pak. Ti tadi nutur-nutur bae sareng gandeng." Saur Yesus, "Kami diutus teh ngan ka urang Israel, khususna ka anu salasar cara domba leungit. Bruk eta awewe teh nyuuh kana sampean anjeunna. Tulungan juragan sasambatna." Saur Yesus, "Salah nyokot kadaharan barudak tuluy dialungkeun ka anjing." Laras kitu juragan tembalna. Nanging geuning anjing oge kengi ngaletakan sesa-sesa anu ragragan tina meja dununganana. Geus kitu waler Yesus,
ibu. Iman kapercayaan ibu sakitu mantepna. Heug panuhun ibu sing laksana. Sapada harita keneh anakna cager. Ti eta tempat Yesus angkat deui mapai talaga Galilea, tuluy unggah ka hiji pasir ngadon calik. Jalma-jalma ngabrul daratang ka anjeunna, mawa nu lumpuh, nu lolong, nu cingket, nu pireu, jeung nu gararing ku kasakit sejen. Dikumpulkeun deukeut sampean Yesus, seuk ku anjeunna dicalageurkeun. Jelema-jelema mani arolohok nenjo anu pireu jadi bisa ngomong, anu cingket jadi walagri, anu lumpuh jadi bisa lempang, anu lolong jadi bisa nenjo. Seuk bae maruji ka Allah urang Israel. Yesus nyaur murid-murid tuluy nyarios. Karunya ieu jelema-jelema teh. Geus 3 poe di darieu jeung kami, ayeuna geus henteu barogaeun jang dahar. Kami teu tega nitah baralik teu disina dalahar heula, bisi kalempohan di jalan. Piunjuk murid-murid, nanging digurun keusik sapertos kieu, ti mana bade kenging tedaeun kangge jalmi sakitu seueurna. Sabaraha roti nu maraneh? Yesus mariksa. 7, sareng lauk saeutik, tembal murid-murid. Jelema-jelema ku Yesus dipiwarang dariuk dina taneuh. Roti jeung lauk ku anjeunna dicepeng, tuluy anjeunna muji syukur ka Allah. Roti disemplekan, tuluy diserenkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Jelma-jelma dalahar nepi ka sareubeheun. Rotina nyesa, ku murid-murid dikumpulkeun meunang 7 karanjang. Anu disuguh dahar harita lalaki wungkul aya 4.000 urang, jaba awewe jeung barudak. Sanggeus dalahar ku Yesus dipiwarang baralik. Ari anjeunna terus kana parahu ngabujeng daerah Magadan. Sakitu dawuhan Gusti Allah.